Kabayan, jalema nu pangkedulna di lembur, ujug-ujug diangkat jadi panghulu. Naha ieu teh bener, atawa ngan ukur akal-akalan wargi lembur. Wilujeng sumping dina dongeng si Kabayan nu pikaseurieun. Siapkeun ceuli. Ieu carita ngeunaan kalakuan Kabayan nalika dipasihan kalungguhan anu luhur. Hayu urang mimitian. Si Kabayan teh kasohor ku sifatna anu kacida kedul. Gawena unggal poe ngan ukur sare, ngalamun, atawa ngadahar sampe. Padahal manehna teh calakan, tapi leuwih resep hirup santai. Hiji poe aya masalah di lembur. Panghulu heubel gering parna. Lembur priugi pamimpin agama enggal. Saha atuh nu cocok? Sarerea bingung neangan jalma nu jujur jeung palercaya. Salah sahiji sesepuh cik cobian si Kabayan, manehna mah jujur ngan rada kedul. Ide ieu disambut kuduaan reuas jeung seuri. Dua urang wargi langsung indit ka sawah neangan Kabayan. Kabayan nuju tibra sare, nganggap yen eta teh panghargaan nu pangluhulna. Yan, gerah hudang. Anjen diangkat jadi panghulu lembur. Kabayan rewas, tapi langsung ngerasa penting. Panghulu, pasti ukur ngabobodo deui. Kuring mah resep sare, teresep jadi panghulu. Cek Kabayan nolak. Tapi warga maksa. Ayo ganti baju anjeun, pake iket ieu. Anjeun kudu mimiti gawe isukan. Kabayan antukna nurut. Anjeunna make baju panghulu nu ageng teuing. Siga budak make baju bapa. Kacida lucuna. Mimitina Kabayan ngerasa bangga. Gening jadi pamimpin teh kieu rasana. Disegani ku sarerea. Tugas panghulu teh berat. Kudu nguruskeun sagala rupa urusan agama. Ti kawin dugi ka pasea. Kabayan mimiti cape. Hiji poe, aya pasangan panganten nu sumping. Maranehna geus lila pisan ngadaguan Kabayan. Nu nuju sibuk ngudag hayam. Pangganten reuas. Naha panghulu kalah ka ngudag hayam. Kabayan datang ke kantor bari ambekan. Rambutna acak-acakan. Kabayan nyarita. Sok atuh buru-buru. Kuring loba urusan penting nu rek direngsekeun. Contona, sare deui. Upacara nikah di mimitian. Kabayan maca ruku nikah, tapi manehna poho sababaraha kecap. Mukana mimiti beureum. Manehna ngaleos kaluar. Sakedeung, kuling rek mariksa catetan heula. Padahal manehna nanya ka Nyi Iteung di dapur. Balik deui, Kabayan maca doa kalayan teges. Tah, geuning bener. Kuring mah ukur ngetes ingetan sorangan, cenah. Padahal mah ngabohong. Nikahna beres, tapi lila pisan. Pasangan eta bungah, tapi rada bingung ku kalakuan panghulu anu anyar. Isukna aya dua wargi pasea ngeunaan wates sawah. Maranehna menta kaputusan nu adil ti panghulu Kabayan. Kabayan teu daek mikir. Aduh pusing, sawah eta mah sarua wae hejo. Engke wae ku kuring diputuskeun, cenah. Anjeunna nitah maranehna balik. Tapi isukan Kabayan teu datang ka kantor. Manehna ngutus embe peliharaanana. Warga nu pasea datang deui, menta kaputusan. Kabayan nyarita. Tah, tanyakeun ka embe kuring. Manehna nu mutuskeun ayeuna. Embe teh lulumpatan, tuluy ngadeg dina peta sawah. Kabayan nunjuk. Tah, daerah nu ditinca ku embe eta kaputusan nu adil. Dua wargi eta embek, tapi teu bisa kumaha-kumaha. Naha kaputusan ti panghulu sarta embe kudu diturut? Pasti. Kabayan mikir, ieu teh cara panggampangna ngarengsekeun masalah. Teu kudu pusing, teu kudu mikir lila-lila. Teu lila, aya hajat badag di lembur. Kabayan kudu hadir salaku panghulu. Ieu kasempetan pikeun dahar ngeunah. Kabayan datang make baju panghulu nu panghadena. Manehna diuk di tempat nu panghadena, deukeut ka daharan. Nalika dahar, Kabayan meunang bagian lauk gurame nu panggedena. Laukna seungit, ngagoda Kabayan. Tapi manehna isieun ngadahar lauk badag di hareupeun jalma rea. Sieun disebut panghulu sarakah, teu sopan. Manehna mikirkeun akal. Kumaha carana dahar lauk ieu di imah
tanpa kanyahoan ku saha-saha. Kabayan ngamimitian ngasupkeun lauk kurame nu sakitu gedena kana saku baju panghulu. Kitu akalna teh. Laukna panas keneh, jeng pinuh ku minyak. Minyakna mimiti rembes tina saku, nyelek kana jero bajuna. Beeng kabayan katingali bekah teu normal. Warga mimiti merhatikeun. Panghulu naha anjun seel. Kabayan ngajawab galayan gagah. Teu, ieu mah lauk keur pamajikan kuring. Tanda kanyaah ti salaki nu bageur, cenah ngabohong. Padahal mah lauk teh ngaduruk kulit kabayan, manehna meh sembari nyikikik nahan panas. Minumna murak kana baju panghulu nu mahal, bajuna jadi kotor, pinuh ku gajih, jeung bau amis lauk. Sanggeus hajat rengse, kabayan buru-buru balik ka imah. Manehna geus teu kuat nahan bau jeung panas. Nyi Iteung, pamajikanana, reuas ningali salakina. Baju panghulu nu anyar geus ruksak total. Dasar panghulu kedul, geus leuwih pinter nyumputkeun lauk tibatan nguruskeun perkara agama. Cek Nyi Iteung ambek pisan. Nyi Iteung nyabut lauk tina saku. Laukna geus tiis jeung ancur. Kabayan teu bisa ngadahar lauk eta. Kabayan sadar, jadi panghulu teh loba cobaanana. Tugasna berat, jeung manehna moal bisa kabur tina tanggung jawab. Anjeunna leuwih resep hirup basajan. Sare handapin tangkal, ngalasuluh, jeung heureuy jeung Nyi Iteung. Isukna, kabayan mutuskeun undur diri. Manehna nyerahkeun deui jabatana ka wargi lembur. Hampunten, kuring mah teu cocok jadi panghulu. Leuwih cocok jadi ahli sare jeung ahli jajan, cenah bari seuri. Wargi lembur ngehargaan kajujuran kabayan. Maranehna oge sadar, yen teu sakabeh jalma cocok diangkat jadi pamimpin. Kabayan balik deui ka hirupna nu santai. Tapi ayeuna manehna leuwih ngahargaan kana kadaharan hajat. Sarta tangtuna wae, carita ngeunaan panghulu embe jadi carita nu pikaseurieun di lembur salilana. Urang diajar yen unggal jalma boga porsi sorangan. Jeung urang kudu jujur kana diri urang sorangan. Dina unggal carita kabayan, sok aya pangajaran nu disumputkeun dina kabodoanana. Eta anu matak urang resep. Kabayan ayeuna mah teu jadi panghulu, tapi manehna tetep pahlawan di imah Nyi Iteung, sanajan sok kedul oge. Malah mah panghulu nu anyar sok datang ke kabayan, menta nasehat mun keur bingung mutuskan perkara. Tapi nasehatna teh sare heula. Kabayan, si jenius nu kedul. Salawasna boga cara sorangan, pikeun ngarengsekeun masalah lembur. Jeung carita ngeunaan panghulu nu nyumputkeun lauk dina saku, geus jadi legenda nu matak seuri tur pikaresepeun. Kumaha caritana pikaresepeun? Si kabayan memang sok ngajadikeun urang seuri. Urang bakal ngadongeng deui carita-carita lucu ti tatar Sunda anu sejen dina video salajengna. So, bagikeun carita ieu ka sadayana babaturan anjeun, sangkan sadayana tiasa seuri babarengan. Tong hila pencet tombol like upami anjeun resep kana carita ieu. Jeung tangtuna wae, subscribe pikeun ngiringan dongeng enggal ti kami. Hatur nuhun.